Kata Ustadz Jupri, antum wis sibuk ngan masker nepi ka dipapake unggal poe oge ka mana-mana oge. Ai kopi jeung sarung nganggurnya dina lemari keneh. kata Ustadz Jupri, Yeuh, sakola diperekeun teh ame maneh ngajedog di ieu mah sangkan virus corona teh nyebar ka mana-mana. Ieu mah kalaka ulin ka puncak ka tempat anu rame. Ari masjid sepi keneh, hidup waras. kata Ustadz Jupri, Yeuh, anjeun anu sarakah anu ngaborong hand sanitizer nepi ka satoko, komo nepi ka sapabrikna, masing diborong nepi ka perusahaan-perusahaan oge. Ari kena penyakit mah tetep we kena penyakit. kata Ustadz Jupri, Riweuh kana himbauan jangan lupa cuci tangan yang rutin. Ari sia tara wudu emang. kata Ustadz Jupri, Antum we nyalahkeun pamarentah. Ari maneh hirup saayana. Hakaneun sagala dihakan, inumun sagala diinum, micin runtah di mana-mana. Eling sia teh. Pak Ustadz, kinten-kinten ieu teh aya ilapat naon sih tentang corona ieu teh? Cik aya penjelasanan teu Pak Ustadz? Yeuh, dangukeun. Ieu teh akhir zaman. Rasulullah oge geus nyarios ti ratusan tahun anu baheula. Yen di akhir zaman bakal aya anu ngaranna wabah penyakit. Anu bakal salamet nyaeta umat Rasulullah anu bisa ngajaga salatna termasuk wuduna. Matak yuk ka aranjeun sadayana eling entong mosongkeun masjid, daratang ka masjid. Ieu mah karena corona maraneh teh mung init ka masjid aya ka puncak daeknya. Waras tuh mikir geura, mikir tong pake tuur, pake otak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup moal kumaha Subri? Moal ku Pak Ustadz we. Sampurasun. Terima kasih telah menonton video ini. Eits, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa share video ini apabila bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah dan like-nya juga ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Antum we sibuk nyari kata salah. Lagi ya. Riweuh kana himbauan cuci tangan. Riweuh kana himbauan jangan lupa cuci tangan yang rutin. Ari sia